Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Aira Putri Saipur Rahman. Sareng wasta pun Calista Calia Nirwasita. Abdi hormat para tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Pulau Gadung, anu kusim kuring dipihormat nyaeta Ustad urang, nyaeta Ustad Kiai Haji Rusman. Hadirin miwah para hadirin anu kusim kuring dipihormat, mugia Allah Subhanahu wa taala ngaberkahan. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan limpahan nikmat sareng karunia anu dipaparinkeun ku urang sadaya. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat kasehatan. Sangkan urang sadaya tiasa hadir sareng ngariung di imah urang dina kaayaan teu aya kakirangan. Shalawat sinareng salam teu hilap sangakeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka kaluarga garina sobatna sareng ka umatna. Mugia urang anu sami hadir di ieu tempat kenging syafaatna dina dinten akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sedengkeun maksud jeung tujuan ngondang bapak atau ibu miwah para hadirin sadayana dina konteks akikah sareng tasyukuran lahirna putra atau putri simkuring. Punten dicatet yang yen putra kami dilahirkan dina tanggal 11 bulan 8 tahun 2018 sareng kami parantos masihan nami Rian. Mudah-mudahan kasumpingan putra putri ieu tiasa nambihan barokah kanggo urang sakaluarga oge nambihan kabahagiaan urang sakulawarga. Amin. Nyuhungkeun keikhlasan ka ibu-ibu anu hadir dina kesempatan ieu ngadoa utamina supados putra putri simkuring saparakanca janten murangkalih anu salamina sehat wal afiat dipasihan umur panjang dilancarkeun rezekina sareng dipaparin kakiatan anak soleh solehah. Salian ti eta mudah-mudahan murangkalih urang dipasihan kacerdasan sangkan janten murangkalih anu mangfaat kanggo agama, tanah air sareng bangsa sareng janten murangkalih anu berbakti ka kadua kolotna. Amin. Bapak-bapak sareng para hadirin anu dipihormat, atas nami kaluarga simkuring saparakanca ngahaturkeun nuhun sareng kahadirat anu parantos kersa nampi uleman simkuring. Mudah-mudahan kasumpingan ibu-ibu miwah hadirin sadayana sing kacatet ku Allah Subhanahu wa taala minangka amal soleh supados urang tiasa nambihan bekal kanggo ngadep ka anjeunna engke. Amin. Hapunten oge upami dina ngabageakeun kasadayana sareng hadirin aya kalepatan atas nepi kakirangan utamina dina nyiapkeun tempat sareng jamuan anu tos disayogikeun. Saterasna dina kesempatan ieu simkuring nyuhunkeun kaikhlasan bapak atau ibu miwah hadirin ngadoakeun ka keluargi almarhum atau almarhumah. Mugia amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, dihapunten dosa-dosana sareng ditempatkeun di surgana. Pikeun bacaan tahlil sareng doa, urang sanggakeun ka Bapak Ustad Rusman. A few moments later. Sakitu anu tiasa didugikeun kirang langkung nyuhunkeun dihapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakancakan cucu mah punya Ya. Kamu salian. Pikeun bacaan tahlil sareng doa urang sanggakeun ka Bapak Ustad Rusman. Sakitu